Sarang ece naon ya? Hah? Ece naon? Kok? Cengkong. Jadi dia teh seueur senior dulag soalna meuni teh. Kang Majen. Oh iya di dia teh sabaraha bumi sadayana? Dua we, tilu sareng saung ieu teh. Ieu teh 3 bumi teh 2. Tilu itu teh gede dialihkeun ka dieu ieu. Endah nakacida mata kuas nunen jona ngabegerak kana mana nimbulkeun rasa kabingungan iraha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan mengunjungi sebuah perkampungan yang berada di wilayah Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir. Nampaknya cuaca di siang hari ini sangat panas sekali, sangat cerah sekali. Soalnya di musim hujan. Kita akan coba masuk ke sebuah perkampungan. Sangat mantap sekali, sangat menakjubkan sekali. Cuaca di siang hari ini sangat cerah sekali, sangat panas sekali, dan kelihatan di depan ada saung atau rumah ya. Lebih jelas nanti kita akan hampiri ke sana, dan di sini perkampungannya sangat adem sekali tuh. Ada si mama, kita akan ngobrol sedikit tentang kampung ini. Nya candi cor sadayana cenah ieu nya. Si emak neme. Oh, bade eta dan jalan. Nya si emak teh neme teh nyarios pas pan abdi ti ditu. Kan urang cobi obrolkeun ka ditu. Saalit deui. Ternyata nu atos we. Nya cek si emak teh, cenah pami musim hujan mah sok ngosot di dieu teh. Motor teh didorong. Sareng ece naon ieu? Hah? Ece naon ieu? Anu mana? Iya. Kok? Cengkong. Di dieu teh da seueur senior dulag soalna meuni teh. Kang Majen. Oh iya, di dia teh sabaraha bumi sadayana? Dua we, tilu sareng saung ieu teh. Ieu teh 3 bumi teh 2. Tilu itu teh gede dialihkeun ka dieu ieu. Cing urang rada obrol-obrol. Itu konten 2 atuh paling dia. Naon? Ieu jalan nih. Ieu teh kan sok diango, cing urang tinggal dulu. Teh sok motor teh sok anu bade ka sarerang teh sok seueurna teh ka dieu. Panang serang teh eta anu kagungan urang Ciawi sapaling dieu teh ieu. Ieu na jalanannya acan. Nya abi teh kan pernah san cenaon lah di ditu teh aya bumi nu 2 nih. Oh, tang teh Coro cenur. Nya cenah cobi hipat cenah kapali ditu. Jalan cenah acan di ieu sadayana cenah nu pali ditu pali mana. Nyata ieu biasa dieu. Ik hiji ieu nya ieu. Bade dialihkeun eta bumi eta mah. Henteu ieu jalanan nu acana ya. Dugi-dugi ka dieu banyak. Ari kadinya jalan ka sawah mah. Itu teh Cijulang mak. Oh berarti dugi. Berarti anu sok nyawa motor ke sawah teh sok di dia parkirna teh nya. Itu iya tadi atoskeun eta 2 titik deui. Lebar nyacek si nyacek ce naon teh ce eta Ari kapal ditu mah panan kapur teh geuningan tanah teh kurang Mang Sarip teh Mang Sarip mana Sarip Pisau
Oh nyanyi sa. Peda sok aya motor kadinya. Yo. Kali teh sekelar motor teh paminu bade ka sarerang teh. Adi teh yo. Dinya teh tadi pasir teh. Motor teh. Seorang. Berarti dugi-dugi ka dieu nya ce. Ieu mah RT 2. Nya atuh gereng teh dugi ka mana? Nya ge abis sadesa. Majian mah tuh. Jalanna ti mana mah? Majian madangan sabumi atuh. Iya we kahatan. Di solokan ieu mah tiasa. Solokan bakar ikan Kang Aep. Oh, biasa. Mapa. Memang tinggal di kampung terasa adem sekali. Ini ada sebuah musola dan kelihatannya sangat rajin sekali ini si bapak. Sangat rajin, mantap sekali. Memang ini kampung sangat menakjubkan dan adem sekali. Kampung Gereng nih masih ada dua titiknya. 2 titik yang belum dicor nih. 2 titik lagi. Kalau di musim hujan ini motor suka agak naik kata si Ma barusan nih. Kita cengkom nih. Berarti ada 2 titik lagi. 2 titik lagi. Mohon nih aspirasinya nih, mohon. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan terima kasih banyak yang selalu tetap setia menonton channelnya Tasik Selatan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat untuk para YouTuber semuanya. Salam dari Tasik Selatan Channel.